Bila mana cintaku lenyap, hanya bumi yang menelanku. Apa tuh? Nanti nyenang gitu. Tadi orang papanggis ya jeung anak bos Jagong. Bos Jagong mana? Etan udah lembur. Hah? Emang aya bos Jagong? Ah ya. Anta apa? Lu beunghar itu. Anak mah kasep teh kasep duit. Mandang duit wungkul. Nya heulah kudu zaman ayeuna mah kitu. Ayang nah tuh martos balik ka dia teh. Kan surprise yang surprise. Oh, surprise. Iya, Ya hayu atuh kalebet. Tengah ganggu ya teh. Ya hayu. Bet, ayo kalebet. Yang rada dibukanya. Yang bias dia dibuka. Dibuka naon? Jaket. Oh, nyasok atuh. Caranya. Iya teh. Mana naon yang? Si mama si bapak pilih ganggu gitu ta. Oh, mualah kan terus biasa. Biasa. Biasa sarang sahaya. Baik, boleh sediakan. Ini biar kita tu. Woi, Anak kur, ka dia. onongkur. Mau mana? Terus, Mau mana? terus. Aduh. Ada sip? Ya. Pasti mana ya enak? Ini menang penumpang kan? Orang ahli itu menang. Mana mah? Bieu aya awewe ngaliwat. Kieu Oh, tabunina. montok. Iya. Artis si montok. Pokoknya bisa ya. Wah, yuk tah. Apa lagi, gue? Kayak gerak kayak ngaliwat deui. Tama jatah urang heuh. Ade sia. Teteh kamari sanes anu ngalibat ka pangkalan ojek. Nya, Nya nuju naon? nuju moe. Namina saha teh? Tadi neng jepret. Oh neneng. Beneran kapan-kapan mah tiasa amengnya. Duka tuh nya emang cewek. Oh nya atuh. Ayeuna can bogo teh. Kayak hari tos lebaran mah.
mana cintaku lenyap, hanya bumi yang menelanku. Bila pun pergi, malaikat. Campur, si Jeffrey kemana? Onon kuru kemana gitu? Wah, puasa dua wae. Oh iya, entah kemana ya? Woi, Jeffrey. Balik bijil mana ya? Ya kok tuh. Yang mana tuh motornya? Panjang umur udah diomong kan? Tasi Mana? mana? Geus menang muatan kan? Berora ah. Aduh, kasihan euy. Terus juga geus menang muatan ti isu. Tuh. Satu cintaku. Mang ojek mang. Hah? Ku naon jamu? Ah duka itu mah tukang ojek biasa. Oh, sakai. Duka. Iya tuh amang lah. Ih, hari urang jeung saha? Mana geus ada nih. Ya lah. Ya. Selalu berubah dan musim sering berganti. Teguh cintaku hanya padamu. Pada ngojek kan ya? Heeh. Nonton. Kok ini wah tanagaan gitu. Hop. Yes. Jep. Hah. Apa ini? Aduh, tuh dong. Ya alu kan ya helm. Di mananya? Nu aya ieu showroom. Cibiu, di Cibiu. Ayo showroom nih. Anu deket Cihangser. Heeh. Oh, emang dulunya halus motornya? Ya, lumayan lah, kepake gitu. Berbagai macam. Orang suka cobaan ke itu lah. Bawa di mana beli motor? Ah, sekali. Terhalus saya nama. Ngejual sawahnya mana? Aneh lah, mau motor kieu ngalih kurang halus. Ember. Ember itu mah tuh. Yuk embrek gitu. Heeh. Wih. Sok tadi ngalian. Gagah euy. Halus ya? Hebat manehna Halus euy. tanah. Wah, kieu pokona mah tenaga nama. Nyoba teuing. Was. Anjir, motor anyar. Orang mah boga muatan atuh. Muatan kemanaan? Aya muatan itu di kudung. Neneng. Naon sih? Ayo atuh, janten amang teh. Bila mana Ali mah. cintaku lenyap, hanya bumi yang menelan.
diantarkan. Ya kan halia mau nya teu daek atuh. Ganti motor ya, ayo. Oh. Yang ada tuh enggak di mana kene ih. Ayo muatan itu tuh. Tinggi dulu tarik yuk. Nah, tadi tarik. Antarkan tadi tuh. Ya kenapa nih dia? Ayo buru antarkan telat. Ayo. Ini rusuh geuningan. God bakal masuk. Aduh. Oi. Kurang apa ceritain ya? Sok. Curhat naon? Kurang tuh kurang yang kalah ya. Kata kurang seberang sih, kata kurang di motor aja. Kurang tuh yang kalah. Gimana nih? Kurang kerja sekarang nggak sama malah nanti lebih jauh ke kamar ini. Terus kumaha? Hayang keneh. Gimana cara motornya? Misalkan si awal itu benar kurang. Wing pan ayeuna, wing boga kenalan ya. Dukun. Ngomong kenaon? Iya. Iya ke diri lah tuh. Awewe. Oh. Belum Belum main awalnya. Aduh, Ini kan. Orderan. 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 Sok, wah. Iya ya, nu kamari ini kali apa ya? Oh. Apaan tuh? Kali ya, udah jadi kali. Iya kan, apalah mah. Lalu untuk siapa mau ceritakan teh ya? Heeh. Tamu atuh deh dulu. Wah, eta mah. Mana anak? Anu aya nu udah gede. Kan duaan, nu kali teh duaan. Heeh, tanu nu tilu be mah. Pokona mah kurang teh tanyakeun arep teh neneng. Ini eta mah babaturan dulu urang eta teh. Begini, Teu bebeja tuh lagi. kumaha tuh? Ini tulungan orang dah. Enak kumaha orang kayak cara deket bisa deketin mana gitu. Oh, heueuh tah, ieu. Isukan teh rek ka dieu, rek ngecangan ka laliwat. Tapi bareng we heuh. Tilu. Oh, dia jangan liwat. Heuh, tapi kudu aya modalna heula. Kumaha urang geus beak. Neangan cara. Kan buka hayang kan? Ah iya, hayang Ah, kesayangan eta teh. Heuh, jual we keur modal. Demi cinta atuh. Demi cinta dulu udah pengorbanannya. Ya, heeh. Lah, wis. Beureun isukan jadi nyaliwat. Jadi siapkeun kadeh heuh urang. Siap, Urang jual hayam. Duh. Kita emang kadeh hayam kesayangan Urang ieu urang rek boga paniatan ya hayang ka awewe. Mane sing betah kadeh. Tong balik-balik di ka dieu kadeh heuh. Heuh geulahnya. Kurang dijual sempura ieu. Man payu 50.000 di mah kitu euy. Tong beres mah lah. Ya kerawan tuh kulinting.
mah. Mana? Di Arab-Arab wae atuh karek jol. Paling tadi di dieu teh. Geus 3 jam buang nyaho Kesel, bujur ah. akaran ieu teh. Ya. Antar euy. Geus pokona mah kali nagogan nih mah mangsikan. Siap, atuh bagus. Ini wing sorangan dahar. Eta mana atuh? Buru baturan. Tuh, galau we. Kita bisa di pangkalan kita minta ka dukun-dukun teh kumaha tuh? Hayu tinggalin deh. Bener dae kantor. Hayu bener. Tapi yakin tuh eta bisa ieu. Yakin lah. Geus dukunna geus ternama. Buhur. Tapi urang mah hayang beunang euy. Nya kumaha? Cek itu nawe. Kada itu isukan anteun nya. Siap. Nah tuh dar tenap tuh.